Biografi Baharudin Yusuf Habibie. Anggotana Naya Ratih Anissa Rapi. Yusuf Habibie lahir kaping 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Anjeunna mangrupikeun salah sahiji tokoh penting dina sajarah Indonesia anu katela Presiden Republik Indonesia katilu sareng ilmuwan termuka. Habibie asalna ti kulawarga anu boga kasos tukang kuat dina atika jeung budaya. Apana Alwi Badul Jali Habib nyaeta guru jeung tokoh masyarakat. Sedangkan indungna R.A. Soekarni nyaeta guru nu bener-bener mahatikeun atika. Kulawarga Habib ngaboga anjeun Islamna. Habib oge boga sabaraha dulurna sarta keluarga di pihak wonah. Mingkang keluargana anu prakat nu salah sahiji rojongna dina ngahotal atika luhur. Kasang tukang keluargana ieu ngaduduhan panghuru anu ageng di perjalanan hirupna. Ngawungan karakter sareng prinsip anu anjeunna salawana dijunjung biji Habibie kaeta teh. Habibie ngamimitian pendidikan dasar di Pasar Parare, teras naraskeun di SMK di Makassar. Anjeunna teras kuliah di Institut Teknologi Bandung ITB, sareng nampina gelar sarjana Teknik Aerotika dina taun 1854. Saatos eta Habib naraskeun kuliah di Jerman di teknik, di mana anjeunna nampi gelar diploma sareng gelar doktor tina kerakyaan. Di ngucapkeun nagara ieu mangrupa pisan pandang jeung kontribusi pikeun kamekraan teknologi di Indonesia. Salah sahiji kontribusi Habib anu gede dina widang teknologi jeung atika, program-program saperti panggungan pesawat N2050 nembongkeun komunitan pikeun ngabujengkeun industri domestik. Salah sahiji karya nyaeta pesawat N2005 getok kaca nu mangrupa hasil inovasi dina sektor aviation direncanakeun pikeun Ngarojatkeun industri penerbangan nasional. Hatur nuhun.